Rejeng enjing kanggo pemirsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun hidup sehat saker nyegah virus corona. Hal kahiji anu urang kedah laksana sareng sumbat hing salmi 10 menit supados ningkatkeun kesehatan tulang, ngagentos depresi hampang, ningkatkeun kekebalan awak sareng ngajaga kulit sehat. Kadua nyaeta nyapu pikeun bumi anu bersih sareng bebas bakteri sareng virus. Anu katilu nyaeta ngubah leungeun, sabab leungeun mangrupikeun bagian awak anu sering dihubungan ku kotoran. Leungeun oge dipake pikeun nahan sareng nempatkeun tuang kana mulut. Ku kituna urang kudu sareng-sareng ngumbah tangan. Oke? Sareng seueur deui anu kedah dilakukeun pikeun nyegah virus corona. Sapertos